teh bisa aman, bisa ngadangukeun acara ieu. Bari teh dibaturan ku dedemit. Genderuwo atau kunti. Bekliakan di sabudaran didinya. Aya nu diuk leureun lomari. Aya nu noong di tukangan pantu. Malah anu keur nyetir ningali kana kaca spion. Dongeng ieu teh lain heureui. Bisi wae aya nu boga pangalaman reka bagi jeung Aki. Sok datang pek ngen ka dieu ka Jungjunan dalam 81 lantai di Radio Cosmo. Jumat Kliwon ain ngan saukur pikasieun, tapi memang ieu pengalaman urang sadaya. Kade ulah ka Jongjona. Ulah po catet waktuna tiap poe Kemis malam Jumat di Radio Cosmo 101,8. Bage aju tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi sapertos biasa Jumat Kliwon nyarengan Soib Cosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi Omar ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omar cu bisi aya nu maturan.
bisi aya nu datang. Kade ulah ngedangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Lamun ieu ngan kahade jak bisi aya di kamar mandi. Dengekeun bisi aya nu mandi tengah peuting. Eta teh awewe nu aya di eta imah. Imah kosong eta. Sok milu mandi tengah peuting. Khususna malam Jumaah siga kieu.
kejadian kealaman kukuring kurang lebih 3 minggu ka tukang. Bahasa kuring datang ka imah babaturan anu aya di daerah Buniwangi. Ari eta daerah teh ayana teh jauh ti Punclut Ciumbuleuit, Palebah Kalerin Bandung. Penting eta kuring ngahaja ka imah babaturan anu ngaranna Kang Badru. Nya ari maksudna arek badamian soal usaha anu rek dilakonan ku kuring jeung manehna. Ari Kang Badru teh umur nama saluhureun kuring, ngan manehna tarah sok ngarasa leuwih kolot di kuring. Jadi lamun kuring ngomong jeung manehna siga anu ngomong jeung anu saumuran we. Ari manehna geus rumah tangga ngancan boga anak. Ari pamajikana sok mondok di imah metohana maturan cenah. Pedah we mitohana teh hirupna nyorangan jeung geus kolot deui. Kuring ge teu nyaho kunaon eta mitohana Kang Badru embung cicing jeung manehna. Harita kira-kira jam 9:30 peuting kuring nepi ka imahna Kang Badru. Barang datang manehna kasampak keur diuk dina kursi bari udud. Manehna jigah nu keur nyawang abong imahna kabeneran bisa jadi panyawangan. Dume kota Bandung mah katinggal meni jelas ti dinya teh. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geningan maneh Yud. Nah tuh tengah bejaan heular ka dieu teh. Nya eta Kang, puguh ge teu sempet. Bari nage kan geus nepi di dieu. Ari akang keur naon eta? Biasa we geningan ai keur nyorangan di imah mah. Kieu we kuring teh keur nyawang. Ngan asa kurada aneh nyawang ayeuna mah. Barang ningali ka kota Bandung teh ngadadak boga rasa keung ya. Karasa rada teu geunah hate. Naha kunaon kitu Kang? Ngarasaan teh asa ningali Bandung siga nu kakeum ku cai. Har, ari akang panan baheula ge kitu cenah dongengna teh. Nya eta teh baheula pisan. Basa acan aya jalma jeung kota. Ayeuna mah katingalina kakeum teh jeung kota-kotana. Teuing atuh Kang. Di dinya mah sok ngaya-ngaya wae. Nya geus we lah tong dituluykeun. Ngobrol perkara nyawang mah. Bari nage eta mah keur pribadi kuring we. Sahabat ngobrol gitu teka rasa ngadadak harimun teh turun. Beuki lila eta harimun teh beuki kandel. Antukna kaayaan sakuliling teh jadi teka tingali. Nah halimun teh jadi beuki kandel kieu nya Kang. Nya we geuning. Jeung jadi tiris deui. Alus nama hayu urang asup ka jero imah we ah. Heueuh Kang, bener hayu ah. Sanggeus ngomong kitu, kuring tuluy nangtung, bari ningali ka belah lebak kota Bandung. Anu tadina kaciri natra, ayeuna mah jadi katutupan ku halimun. Ngadadak
Awak kuring ngarasa muriding, muringkak bulu punduk. Aneh, eta halimun teh jigah anu ngadegetan. Hawar-hawar aya sora anu datang tina halimun eta, aya sora anu keur ngobrol, anu keur seserian, malah aya anu siga keur menta tulung. Sabot kena huleun kitu, jol aya anu nepak kana tak-tak. Hei Rud, kalah ngahulang kitu atuh. Hayu ke jero imah. Astagfirullah, meni kaget si Akang. Nyakang hayu-hayu. Kuring duaan tuluy asup ka jero imah. Barang keur nutup panto imah, kuring sareretan nempoh halimun teh tetep sigah anu ngadegetan. Sanggeus nutupan panto imah, kuring tuluy lempang nyamperkeun Kang Badru. Rud, lamun dek nginum atau dahar, nyokot we sorangan heuh. Anggap we di imah sorangan. Kuring tuluy lempang ka dapur anu rada misah ti imah eta. Nepi ka dapur, karasa hawa tarariis. Katinggali dina kaca, eta halimun teh asa beki kandel. Teu katinggal nanaon, estu ngan halimun nu siga haseup. Barang keur neangan kopi jeung gelas, kadenge panto anu di dapur sigah aya anu ngetrokan. Ngadenge kitu, col kuring muriding deui. Telila di nu kaca jendela jiga aya anu ngetrokan kaca. Barang direret di nu kaca, katinggali jiga aya tulisan ngagores uap na kaca. Barang kuring keur nyidik-nyidik, eta tulisan kabaca buka. Sora keketrok laun dina panto asa beki kerep. Tulisan dina kaca jendela lain leungit, tapi malah beki nambahan. Tulisan teh nyaeta anu kabaca ku kuring. Buka. Telila kadenge ku kuring siga aya sora jelema anu ngaharewos. Kuring reuwas kacida tina bulu punduk, ayeuna karasa sawak-awak. Ngarasa muriding bari sieun anu kacida. Terus kuring nunda kopi tuluy lumpat ka jero imah. Ari nepi ka jero imah, kasampak Kang Badru keur diuk bari ngadengkeun suara kaca pisuling dina radio. Yud, enggesan ngopi teh? Te acan Kang, puguh ge ieu ge bade naroskeun. Ari Akang bade ngaleut naon? Nah, ngomong teh jadi gagap gitu. Kunaon mana Yud? Henteu Kang, teu aya nanaon. Ya, atuh ari moal ngomong mah. Atuh puntennya, panjenenkeun kopi we ari keur Akang mah Yud nya. Ngan omat, tong digulaan, kopi pahit we. Oh, nya siap, mangga Kang. Nah eta ku anger ngomongna gagap. Eta teh kunaon Yud? Akang teh poho, sekalian pamukakeun panto di dapur anu kaluar. Karunya hayangeun asup, Kang. Ari anu harayang asup teh saha Kang? Nah, anger gagap kene ngomong teh. Harayang asup mah nyadu di luar atuh. Tadi Gepan geus ngetokan panto wae. Anu di luar? Nah saha anu di luar teh Kang? Gerak. Tuh tingali ku maneh dina kaca jendela. Panasaran
kuring tuluy lempang kanu kaca jandela anu ditunjuk ku Kang Badru. Barang ninggali tinu kaca jandela keluar kasampak siga aya reapisan jalma anu make baju pangsi hideung diiket jeung marake pangsi bodas make iket bodas. Ari eta jalma teh katingali geus karolot jarenggotan bodas. Ningali kitu kuring karasa sieun anu kacida. Awak tariris leuleus jeung lungse asa beak pangajian. Nya akhirna kuring teu sadar di bumi alam. Yud, udang. Piraku sare di dieu. Era atuh ye ku tamu. Setengah sadar tuluy kuring hudang ngan teu sanggup nangtung. Bari dieu kuring tuluy luak lieu ninggalan Kang Badru. Pas kuring ngareret ka belah kenca, kuring ningali Kang Badru keur diuk ngariung jeung jalma-jalma anu jarenggotan make pangsi jeung iket dina sirahna. Tapi anu anehna Kang Badru sorangan make baju pangsi bodas, make guratan warna emas jeung make iket warna koneng emas. Saha eta jalma teh Kang? Jeung naha Kang Badru make babajuan siga kitu? Keur diuk bari lulungu setengah sadar kuring ngarasa aya anu diuk di sabelaheun. Barang ngalieu kasampak siga aya lalaki make baju pangsi diiket sirah hideung manehna tuluy ngalieu ka kuring. Astagfirullah. Ya Allah. Beungeutna eta lalaki teh naha siga kuring. Eta lalaki tuluy nangkupkeun waleungeuna siga nu keur sungkem. Sampurasun dulur. Ngadenge kitu kuring leuleus poek ditinggalian teu sadar di bumi alam. Sanggeus kuring sadar Kang Badru ge ngomong ka kuring, yen lamun engke deui deka imahna kudu ngabejaan heula cenah. Sabab aya peuting-peuting tertentu anu biasa sok dipake ngumpul kasepuhan anu aya di muara panca tengah di imahna.
Kuring salah seorang jalma anu resep kana ngurus manuk. Asa bunga hate lamun pareng manuk anu dipiara beger atawa disada. Sokomo gera lamun pareng keur aya di imah. Isuk-isuk geus kadenge recet sora manuk. Geus we kapusing atawa karudet teh ngadadak leungit. Kadang lamun ninggang manukna alus mah eta oge sok ngahaja dikonteskeun. Nambahan ka bunga lamun pareng manuk anu kuring kapilih jadi juara. Kajadian anu teu diduga ku kuring harita dina hiji poe salah sahiji manuk anu dipiara ku kuring teh leupas. Manuk teh kabur tina kandangna. Harita kuring ngerasa hanjelu ku ayana kajadian sarupa kitu. Ku kaburna eta manuk teh alhabatan kaleungitan naon. Parang harita aya salah seorang batur kuring anu ngaranna Adit ka imah. Yang geus we kuring minta tulung ka si Adit keur maturan kuring neangan manuk anu kabur teh. Kunaon mas? Siga aya kabingungan kitu. Mana Dit? Nya puge saya teh keur bingung euy. Nya bingung kunaon? Siga boga masalah gede wae. Eta manuk lakbet kuring kabur euy. Mangkaning lakbet hade eta mah. Waduh, lebar pisan atunya. Kumaha tuh? Nyeta kebeneran aya maneh ka dieu. Baturan kuring lah orang neangan manuknya. Hayu sih urang mah nya. Coba urang cobaan teangan karanca. Da biasana oge lamun manuk leupas mah sok lumpatna teh karanca. Geus pastina lamun pareng manuk kabur teh sok karanca. Sabab tempat anu disebut ranca teh masih keneh loba tatangkalan jeung hawana masih keneh asri. Kusabab kitu geus pasti we di tempat eta masih keneh loba manuk liar anu cing geleber sarta areuntreup dina dahan tangkal kai. Kuring jeung si Adit oge harita datang ka ranca. Maksudna mah rek neangan manuk kuring anu leupas teh. Eta oge loba manuk sejen anu aya di ranca teh. Tapi geus lila kuring jeung si Adit ngider di sabudeureun ranca. Weleh can katinggali aya laratan manuk kuring anu leupas teh. Atuh puguh kuring jadi ngarasa harneng. Sabab lamun geus eueuh di ranca geus pasti we manuk anu kabur teh leungit moal kapanggih deui. Waktu teu karasa nyedek ka sareupna. Si Adit mah geus ngajak balik ka kuring. Si Adit ngarasa sieun ngadon ka magriban aya di ranca. Sabab sanajan geus diaprak ka unggal tempat, angger we manuk teh can kapanggih keneh wae. Teu karasa waktu oge geus jam 1:30 magrib.
Hayu urang balik deui geus setengah genep ya. Kayak atuh, penasaran kene kuring mah. Maneh mah bisa di bejaan. Cekolot oge lamun ka dieu teh tong lewat di jam 5. Tuh, komo ayeuna geus setengah genep. Hayu bisi kumaha onam. Ma onam nage geus maot. Tuh kuburanana tuh. Ari maneh sok sombral kitu. Tong ngomong kitu Geus ayeuna urang balik we. Dasar borangan. Cuma atuh maneh balik teh heula. Kuring mah masih kene penasaran. Maulah kabalik lamun manuk can kapanggih. Si Adit balik ti heula ninggalkeun kuring anu neruskeun neangan manuk. Kuring ngadon terus asruk-asrukan kanu bala. Geus taya kasieun deui. Sok sanajan waktu harita wanci geus sareupna. Harita mah kuring oge teh ngarasa aya kasieun. Jeung kuring kasebut ku batur mah jalma anu wanian. Matak sok sanajan harita kuring sosoranganan aya di ranca. Tapi saeutik oge kuring teh ngarasa sieun. Sabot kuring keur aprak-aprakan. Keur kitu kuring ninggali siga aya saurang awewe anu keur diuk di handapeun tangkal cau. Eta awewe teh keur diuk sorangan. Jorojoy rasa curiga kuring. Nah aya awewe sosoranganan di ranca. Dina wanci rek nyedek ka magrib kitu. Jeung keur ngadon naon atuh manehna. Ngadon diuk di handapeun tangkal cau. Kuring oge jadi penasaran. Tuluy kuring ngadeuketan eta awewe. Sarta sanggeus rada deukeut jeung eta awewe. Kuring tumanya ka manehna. Tapi sababaraha kali kuring tumanya weleh teu ditembalan ku eta awewe. Sanggeus ditanya tapi teu nembalan. Tina hate mah kuring jadi ngarasa keheul. Kusabab manehna siga anu teu malire ka kuring. Tekung silila eta awewe anu keur diuk bari teu nembongkeun beungeutna ka kuring. Ujug-ujug kadenge seuri anu rada nyikikik. Kuring rada rungaring. Nah eta sora teh datang ti awewe anu keur diuk sorangan atawa dedengean kuring. Sok sanajan kuring kasebut jalma wanian, tapi ngadenge langsung suara anu nyikikik sarupa kitu. Rada nyengkatkeun bulu punu. Saliwatan tina pipikiran kuring boa-boa eta awewe teh lain awewe biasa. Tapi eta teh nu disebut jurig rancak.
Manyangka kuring teu nyalahan. Da geuning katinggali eta awewe anu geus nangtung bari nonggongan ka kuring. Awakna siga anu rada ngalayang. Sok sanajan bari teu katinggali jelas ku kuring. Kusabab harita kaayaan geus nyedek ka magrib. Ningali kuring eta awewe teh ngapung bari angger seserian. Kuring oge ningali kitu mah jadi ngarasa sieun. Sok komo eta jurig teh ngapung ngurilingan tangkal cau. Katingali nangan ukur bayangan hideung. Tapi jelas katingali ku kuring. Harita kuring beuki ka cida sieuna. Malahan awak oge jadi ngadeg-deg. Sabab sieun di kitu kieu ku eta jurig. Geus kakalayangan kitu eta jurig teh ujug-ujug nyororot. Ngalayang ka palebah tangkal cengkeh nu aya di ranca. Katinggali ku kuring eta jurig teh diuk ucang angge dina dahan tangkal cengkeh. Bari terus manehna teh teureureuh cicirihilan. Kusabab geus leuwih ti sieun. Antungna kuring oge jadi wani ngawani-wanikeun maneh. Sanggeus kajadian kitu, kuring ngarasa jadi beuki wani. Timbul rasa penasaran hayang neangan eta jurig. Bari jeung kuring gogorowokan nangtang ka eta jurig. Kusabab jurig ranca teu daek nembongan deui ka kuring. Nya kuring oge langsung balik ka imah. Kuring balik bari mau rasa kahanjelu. Sabab manuk anu kabur teh teu kapanggih deui di ranca. Sanggeus kuring aya di imah, kakarek oge kuring diuk dina kursi nu aya di tengah imah. Ujug-ujug punuk karasa berat. Tina berat jadi karasa nyeri. Nepikeun kalila-lila mah kuring oge teu kuat nahan rasa kanyeri dina punuk. Ku alatan saking nyerina. Harita kuring nepikeun ka teu ingat di bumi alam. Kusabab rasa nyeri anu kacida, kajadianana kuring nepikeun ka jadi kapaehan. Awak kuring ngagoler dina kursi. Kuring sadar deui teh keur pada ngagugulung kudu jadi lanceuk. Jeung sababaraha urang tatangga anu datang ka imah kuring. Malahan di imah kasampat aya salah saurang ustad keur milu ngariung-riung kuring. Kuring bari pinu kurasa kaheran ku eta kaayaan. Tumanya kanu jadi lanceuk. Lanceuk kuring ngajelaskeun kejadian anu cikeneh karandapan ku kuring. Kuring sajeroning teu sadar teh geuning cenah kasurupan. Ceuk anu ngalubaran kuring, nya kuring teh kasurupan ku jurig ranca. Eta jurig ranca ngarasa ditangtang-tangtang ku kuring. Malahan kuring teh kaasup lila di ubarana ku salah saurang ustad.
Cek keterangan ti Ustad anu ngubaran, kuring terek dibawa ke negara maranehna, rek ngadon didakwa. Hal sarupa kitu teh memang karasa ku kuring, sabab memang nya basa kuring keur teu sadar rarasaan aya anu datang ka imah kuring. Manehna ngaku anu ngagegeh ranca, eta anu ngagegeh ranca teh maksa supaya kuring milu ka nagara manehna. Alatan kuring geus kumaha wani nantang ka makhluk gaib anu aya di ranca. An hadena wae nu ngubaran kuring oge luhur elmuna. Cindekna kuring teh bisa dibawa ke alam gaib ranca. Hal sarupa kitu teh kusabab anu ngubaran kuring leuwih luhur elmuna ti jurig nu ngagegeh ranca. Tisaprak ngalaman kejadian sarupa kitu, kuring oge jadi tarasuaban dina ngomong. Kuring tisaprak harita geus tara ngadon mulampreng ka ranca. Anu tadina niat ngadon neangan manuk, kalaka jadi panggih jeung jurig ranca.
geus aya karena 5 tahunanana kuring muka usaha karena salon jeung rias panganten. Kenalkeun, ngaran kuring Diana. Salah sahiji tukang rias salon anu kakoncara di Bandung. Sajabana ti nyalon teh kuring sok ngadon nyewa-nyewakeun baju panganten atawa aksesoris keur kalengkepan panganten. Lumayan rame, komo ninggang kana usum hajat mah. Baju kuring loba anu ngadon nyarewa, jeung oge loba anu hayang dirias ku kuring. Tapi kuring mah tara barang gawe sorangan, sabab boga asisten anu gawena geus kapake pisan. DJ ngaranna teh, tapi sok disebut Cey. Sajabat ti alus gawena, manehna mah daekan dih jelemana teh. Hiji poe Jay datang ka imah, bari mawa baju panganten sasetel. Niatna cenah si Jay teh dek nawarkeun baju panganten eta, rek dijual kuno bogana. Cenah mah boga babaturanana jeung keur butuh duit, matakna eta baju dijual. Begitu kukuring ditinggali eta baju meni alus pisan potonganana teh, jeung katinggalina eta baju teh masih kene anyar. Nya antuk nama lantaran alus jeung murah eta baju dibeli kukuring. Nyaan alus baju teh sigana weteuh kenehnya. Pugoge cek anu ngajual nama kakara sekali dipake ye, mata putih kene. Nyangges atuh kukuring di duitan, tapi tambahannya Ih tinta deh ye. pasti Jai indit baju panganten anu kukuring dibeli teh, terus kukuring dipasangkeun dina manekin. Maksud nama ngarah tegancang kusut. Nan kuring rada heran, sabab timimiti kuring nyekel eta baju, hatete siga nu langsung kapincut. Najan geus dipasangkeun dina manekin, hayo we kukuring teh ditinggalian. Da kuring resep pisan kana eta baju. Cek pamikir teh, untung iya baju dibeli, keur mah murah, nya alus deui. Meureun anu ngajualna teh bener-bener butuh duit, jadi weh dijual murah. Sigana iya baju bakal jadi baju pangalusna. Saenggeus boga baju anyar eta menang meuli, meni asa hayang gera-gera weh kuring teh aya job ngarias. Geus ngabayangkeun ku kuring moal teu matak mantes eta dipake ku panganten. Jeung pasti bakal loba nu resepeun kana ieu baju. Hampir tiap waktu eta baju nu dipasang dina manekin teh ditinggalian. Malah ngahajak kukuring dibawa disimpan di kamar. Da eta we kuring teh bet hayang ninggali wae kana eta baju. Siga harita hiji peuting malam Jumaah
Eta penting kuring teh teu bisa sare. Ari dipaksakeun sare, kalakah guling gasahan. Nya kuring oge nyobaan mareman lampu kamar. Sugan weh ari poek mah bisa sare. Sanggeus lampu ku kuring dipoekan, kadenge aya anu kokoletrakan. Berit meureun cek pamikir kuring. Tapi barang ku kuring ditelek-telek, didengekeun, geuning anu kokoletrakan teh siga tina manekin anu dipakekeun baju panganten weuteuh tea. Panasaran, nya ku kuring dihurungkeun deui lampu kamar teh. Tapi nah hari lampu geus caang mah sora anu rereketan teh eueuh. Teu kadenge deui. Disidik-sidik manekin oge teu oyak-oyagan. Akhirna kuring mareuman deui lampu kamar. Sanggeus lampu poek, kuring terus gogolehean dina kasur. Sugan we bisa sare. Tapi candila kuring gogoleran ngadadak rada curingha sabab aya sora awewe anu keur hahariringan. Jelas kadenge na eta sora teh datangna tina manekin. Kukuring ge diacuhkeun we ngahaja. Tepati didenge bisingan ukur dedengean hungkul. Sora awewe nu ngahariring teh jel eureun. Tapi kadengena aya nama sora awewe teh keur ceurik. Ceurik ngading diut sora anu kanyerian. Sora angger datang dina palebah manekin. Ngadenge sora ceurik jiga kitu mah mimiti bulu punduk teh cing puringkat. Kuring langsung ngurungkeun deui lampu kamar. Terus telepon ka si J. Maksud teh dek nanyakeun deui eta baju. Halo J, di mana ayeuna? Buru ka dieu. Aya naon ye? Menira reuas kieu ih. J, sabenerna ieu baju teh meuli ti saha? Coba caritakeun. Baju nu mana? Baju panganten teh ya? Nya eta di babaturan Eke orang Sumedang ieu. Nya, pokona mah ayeuna kamu ka dieu nya, ngobrolna ngarah jelas. Bari ngadaguan si J, kuring ngagoler dina kasur. Sarta ayeuna mah lampu kamar teh teu dipareuman ku kuring. Diganti kuno rada leutik caangna, ngarah teu serap teuing. Ari dipoekan pisan, da kumadak sok jadi karareueung. Jeung kuring teh inget yen hari teh malam Jumaah. Lila ngadaguan si J, nya antugna kuring oge ngalamun. Barang keur ngalamun kitu, tepugu-pugu, ujug-ujug aya angin anu asup kana jero kamar. Ngadadak di jero kamar jadi tiris. Sareretan kukuring katempo siga aya nu ngolebat dina manekin. Barang kuring ninggali kana manekin, kacida kuring reuasna. Sabab nah eta manekin teh betrobah jadi awewe anu keur make baju panganten. Bari eta awewe teh netep dumeh seuri. Manekina hirup. Manekin anu dipasangkeun baju panganten anu tadi teh robah jadi hirup. Dipake ku saurang awewe anu geus siap make dangdanan panganten. Sanggeus ngabeleungeuh seuri ka kuring, eta awewe teh ceurik ngading diut.
Leungena siga ngagupay minta tulung ka kuring. Kuring ngadeg-deg, awahing kurasa kasian. Sababaraha kali kuring mempenan banget. Angger wae barang katinggali ku kuring eta awewe teh aya dihareupeun kuring. Kuring langsung lompat keluar kamar, muru ka rohangan tengah. Tapi beuki ngarasa sieun. Sabab eta awewe teh nuturkeun keluar di kamar. Keur mah di imah teh sorangan. Kuring soak pisan. Komo basa kuring diuk dina kursi rohangan tengah. Eta awewe teh nyamperkeun. Eta awewe teh beuki deket bari kadengena jiga nu harewas ka kuring. Pangararapankeun ieu rangsukan panganten. Ku abdi dipikaresa. Ieu rangsukan teu kantos lila dipake ku abdi. Sabab abdina kaburu indit. Titipnya ka anjeun pangarawatankeun. Saenggeus kadenge eta sora awewe, kuring langsung tersadar. Soak anu antugna, kuring kapaehan, teu inget di bumi alam. Sigana wae lila teu inget teh. Da eta we sadar-sadar teu kahudangkeun kudu ngagedor kana panto. Taya liana anu ngagedor teh nyaeta si J anu karek datang. Nyabari masih kene rada soak, kuring muru rek muka panto ngarah si J asup ka imah. Nya ka si J ku kuring dicaritakeun kejadian anu cikeneh ku kuring di alaman. Ngeunaan baju panganten nu robah jadi awewe. Si J surti kana carita kuring jeung surti yan kuring kasienan. Nya peuting harita mah si J teu balik ngahaja ngabaturan kuring anu masih keneh soak. Isukna kuring jeung si J ngahaja nepungan anu ngajual baju. Geningan eta baju teh asalna ti salah seorang ibu-ibu anu ngahaja ngajual baju panganten lantaran teu kaburu kapake lila ku anakna basa dikawinkeun. Sabab basa beres dirapalan anakna teh langsung maot. Cenah ari gering namah geus lila, malah samemeh jadi panganten ge geus gering. Ngan sigana wae dipaksakeun eta budak teh direndengkeun. Nya jadi maotna teh keur make baju panganten tea nu ngahaja menang nyieun lain menang nyewa ti tukang rias. Sanggeus kuring panggih jeung eta indungna nu boga baju panganten nu mistis, kuring jadi rumah saregreg. Sabab amanatna eta baju teh kudu loba dipake ku panganten. Nya kuring oge minta bantuan ka salah saurang anu bisa somreng hawa mami Diantap gue mana?
Cu, masih kena ayah geningan. Tapi tekaraos cu, waktu terus tanya kapan. Aki kedah pamit lah, kedah uyah ke tempat anu jauh cu. Ulang cekapkeun heula duwikeun ka dieu Jumat Kliwon ieu. Malam Jumaah payun urang sasarangan deui. Jumat Kliwon. Urang cekapkeun heula dugikeun ka dieu cu. Ikantun heula. Permios.